Para mitra sadaya, dina usum paceklik sa model ayeuna, loba jalma anu ganti profesi. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh, pedah loba sawah anu garing, palawija tengah hasilkeun, malah tukang dagang oge pipilueun kabawa rugi. Tibatan olok tomok maranehna kajen pindah pacabakan, kana naon bae anu sakira bisa dipigawe. Tukang tani loba anu ninggalkeun lembur, bubuara ka kota neangan gawe. Kitu deui tukang dagang, teu kurang-kurang anu lalar gawe, ninggalkeun tempat usaha, kalah ngadon mapayan walungan, neangan keuyeub jang jualeun. Teu cukup kitu bae. Karyawan pausahaan oge loba anu di PHK, alatan teu bisa kagaji. Supir angkot pada ngalangur, sabab loba panumpang anu teu mayar ongkos, alatan teu barogaeun duit. Samalah tukang ojek mah, aya anu tutukeran pacabakan, jeung kusir delman. Majar nama rek mindah-mindah rasa, susuganan we bisa hasil. Tapi kekeh kusabab keur usum paceklik tea, ganti pakasaba naon bae oge, anger eueuh robahna. Hal sarupa kitu kaalaman oge ku wakuwu. Manehna kapaksa lengser tina kakuwuanana. Kusabab bengkokna harita teh ngalaman puso, geus teu bisa dipelakana naon. Bengkok nu sakitu legana teh ukur bisa dijadikeun tempat pangangonan. Ku hal eta pisan, kapaksa manehna leungit di kaera. Najan hate leutikna mah teu panuju kana putusan sorangan, tapi dalah dikumaha. Daek teu daek kudu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Pangna wakuwu milih eta profesi teh, pedah kabeneran geus aya 3 taun mah wakuwu teh ngingu monyet bikang. Eta monyet bikang teh kacida dipikirnya ahna, nepikeun kasok mindeng ditimurukeun ku pamajikanna. Wayah nadenok, maneh rek diperih pati di pentagawe. Mimiti isukan, kudu milu jeung si Uwa, ngurilingan lembur mintonkeun keahlian. Nya keahlianna mah eta we anu kungsi diajarkeun ku si Uwa. Contona tumpak memotoran, terus tumpak memobilan, make payung, ngajingjing ember, jeung sajabana. Malah engke mah ku si Uwa, si Denok teh rek dipapatahan cara-cara baramaen. Wayah nanya, sing ikhlas sing ridho. Sabab si Uwa ku waktu ayeuna keur ngalaman krisis ekonomi alatan usum paceklik. Cek wakuwu dina hiji isuk, bari moyan ngalahun monyet bikang kadeudeuhna. Diomong kitu monyet bikang anu boga ngaran si Denok teh, lundat lenot ka wakuwu bari tuluy disada ku wakoek. Mun cara jelema mah meureun si Denok teh panuju, kana naon anu bieu dicaritakeun ku wakuwu. Geus bosen moyan mah, jung wakuwu nangtung, tuluy asup ka imahna dituturkeun ku si Denok. Para mitra sadaya, nu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet teh, lain ukur wakuwu. Tetela nu pindah profesi jadi tukang ronggeng monyet teh, aya deui nyaeta Abah Deni. Pedah kabeneran we, manehna boga monyet jalu anu dingaranan si Koboy. Si Koboy teh diingu geus aya kana 2 tauna. Matak teu aneh, mun eta monyet teh kacida nurutna, dititah naon bae oge tara ieuh mungpang. Cek paribasana pok torolong sagala daek. Koboy, wayahna euy, si laing ku dewek mimiti poe isukan, rek dibawa amprung-amprungan mapai lembur, pikeun mintonkeun pangabisa si laing, anu kungsi diajarkeun ku dewek. Nya seperti main silat, main bal, terus tari topeng, nguseup dina baskom. Tah, terus engke ku dewek, si laing rek dipapatahan kumaha prak-prakanana jajaluk make kaleng susu. Wayah nanya, Koboy, kapaksa euy, dewek ganti pacabakan, sabab ngala duit teh keur hese. Ku ayana usum paceklik anu kiwari kaalaman, loba lahan anu geus teu bisa dipelakan deui kangkung. Jadi saheulaanan dagang rujak kangkung teh ngeureunnan heula. Cek Bah Deni nyarita panjang lebar. Sedang monyet namah bieung teuing ngartieun. Dadi omongan kitu ku Bah Deni teh, si Koboy kalah nyaliksik, bari sakapeung gagarokana bujur. Caturkeun poe isukna, wakuwu geus ngamimitian ngaprak mapayan lembur. Manehna lempang bari dina tak-takna teh, anjeun ceuleuh si Denok, monyet bikang anu bakal mintonkeun rupa-rupa atraksi. Dituturkeun ku saurang asisten anu tayalian nyaeta Ki Arjuna Ireng. Manehna boga tugas purah nanggung parabot rupa-rupa pakakas paranti ronggeng monyet.
Katempo dina tanggungan teh harita aya goong, gamelan leutik, gendang jeung peti pikeun wadah alat-alat atraksi. Dung 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 dung, dung 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 dung. Kadenge harita Ki Arjuna Ireng teh nabehan gendang bari cecileuweungan. Ronggeng monyet, ronggeng monyet. Tuluy ditema ku waku niupan tarompet paranti pencasilat. Metet-met, tetet-met, tetet-met. Mangga geura saksenan ronggeng monyet modern. Si Denok monyet jenius bakal ngahibur ku atraksi-atraksi maut. Teu ngendek lila. Burudul teh harita barudak lalaki wungkul nyalampeurkeun wakuwu. Barudak teh mani ngagimbung ngariung wakuwu anu mawa monyet bikang nu anjeujleu dina taktakna. Sigana barudak teh panasaran hayang nyaho kumaha sepak terjangna monyet wakuwu. Kadenge harita barudak teh mani raribut hayang buru-buru nyaksenan atraksi ronggeng monyet wakuwu. Tuluy di antarana aya budak anu ngomong kieu. Pak, gancang atuh rek atraksi mah. Hayang nyaho yeuh sepak terjang monyet si bapak. Tapi atraksina hayang nu aneh. Monyet si bapak bisaeun karaokean teu. Ieu harita wakuwu teh ngalieu ka eta budak. Tuluy nembalan bari nyentak. Gandeng sia kunyang. Di mana teuing aya monyet bisa karaokean sagala? Kecuali lamun monyet nanya neh. Budak nu disentak teh harita nyikikik seuri. Si bapak mah tadi cenah monyet si bapak teh jenius. Jadi kudu sagala bisa. Sok atulah dar kadinya bisi rek atraksi mah. Ngadenge budak nyarita kitu, wakuwu ngahulang sakedeung teu lilapok nyarita. Gampang ari soal atraksi mah. Tapi selain baroga duit jang sawerna teu. Hanas engke monyet dewek atraksi sagala dipintonkeun, silaing tuluy kalabur. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, budak anu tadi nyarita teh sigana mah gegedugna. Da awakna oge pangbadagna di antara anu araya. Harita eta budak teh ngumpulkeun batur-baturna tuluy baradami. Teuing ngaromong naon da paduting karecewis jeung pating gerendeng teu jelas kadengena. Budak anu minangka gegedugna teh rengse badami jeung baturna tuluy nyamperkeun wakuwu bari pok nyarita. Pak, uing geus badami jeung anggota geng uing. Jadi masalah saweran tong khawatir. Engke rek dibayar ku cara rereongan. Swear, Pak. Kadenge gedug budak nyarita kitu, wakuwu teh katempo unggut-unggutan. Tuluy pok wakuwu ngomong bari katempo beungeutna marah mai. Tah, kitu atuh ari jadi budak teh kudu sing balager. Sok, Ireng, siapkeun musikna. Gendang, goong, jeung gamelan, tabeuh ku sorangan. Disebut si Ireng teh nu tayalian Ki Arjuna Ireng. Katempo harita teh sibuk nyiapkeun alat-alat musik jeung rupa-rupa alat atraksi. Sanggeus sakabehna beres, pok Ki Arjuna Ireng nyarita minangka namah laporan. Siap, Bos. Pokona kabeh alat musik pasti disada. Sok sanajan ditabeuhna ku sorangan. Sok barudak, siapkeun saweranana. Lamun aya nu teu mere saweran, awas, hati-hati. Balik ka imah bakal disunatan jurig. Cek Ki Arjuna Ireng harita teh bari tutunjuk. Barudak harita teh jarempe, eueuh anu nyarita sakemek-kemek acan. Bakat ku tegang bakal nongton atraksi ronggeng monyet modern. Anu majar cenah cek wakuwu, monyet bikang bogana anu dingaranan si Denok teh nyaeta ngarupakeun monyet jenius. Para mitra sadaya, kakara oge Ki Arjuna Ireng rek ngamimitian nabeuh alat musik. Ujug-ujug harita teh aya tukang ronggeng monyet sejen kadenge ku sarerea. Ronggeng monyet, ronggeng monyet. Anu, nu nyagetna anu temihna, bapak-bapak, ibu-ibu, gadarieu. Mangga geura narongton si Komoy, monyet perkasa, bakal mintonkeun atraksi berbahaya. Oge kamurang kalih sadayana, siap-siap narongton. Kumaha sepak terjangna si Komoy, anu bisa main silat, main bal, sareng sajabina. Kadarieu. Gebeg harita wakuwu teh ngarenyag. Lieuk harita manehna teh ngalieuk kalebah datangna sora. Ai, geuning Bah Deni. Tiraha manehna ganti pakasaban jadi tukang ronggeng monyet. Wah, bahaya kaya kieu mah yeuh. Aya alamat moal menang duit ya. Gerentes wakuwu, bari matana mencrong kanu karek datang nyaeta Bah Deni dituturkeun ku Aki Rayud,
salaku asisten purah nanggung pakakas atraksi ronggeng monyet. Sedengkeun barudak anu geus siap-siap rek nongton atraksi ronggeng monyet modern wakuwu, harita sarua pating lalieuk nempo tukang ronggeng monyet sejen anu anyar datang ka lebah dinya. Salah saurang budak anu make kolor swag bujurna harita teh ngomong ka baturna. Heh, tuh, tempo, monyet anu itu mah gede euy. Jeung gagah make pakaian koboi sagala. Cek eta budak bari nunjuk kana monyet boga bahdeni anu harita ditungtun make rante. Koek, koek. Eta monyet teh nyengreng ka budak anu nunjuk ka manehna. Atuh kebeg budak teh reuwas. Bakuna mah manehna teh ngarasa sieun. Ngan untung we nu boga monyet nyatana bahdeni, harita buru-buru ngusapan monyetna bari nyarita. Hus, cicing koboy, jaga kasopanan euy. Eta budak teh batur maneh. Disebutkeun monyet batur manehna teh, eta budak teh ngadelek ka bahdeni. Para mitra sadaya, wakuwu barang nyaho bahdeni aya di dinya bari jeung sarua usaha kana ronggeng monyet. Hate manehna jadi ciut. Sabab manehna oge nyaho, monyet bahdeni mah leuwih badag jeung leuwih gagah. Sedeng monyet wakuwu keur mah bikang katambah leutik camengke. Atuh wakuwu teh teu bisa majar kumaha. Ari rek umang omong ka bahdeni teu wasa, da sarua pada usaha. Antukna manehna nekad rek ngamimitian atraksi. Satuluyna wakuwu paparentah ka Ki Arjuna Ireng pikeun nabeuh alat musikna. Hayo Ireng, gederkeun ka dinya musikna. Si Denok rek ngayakeun atraksi maut. Dijamin anu nongton bakal sugema. Atuh teu ngeundeuk lila der harita musik teh ditabeuh. Sora gendang ngadurungdung, sora gamelan mini ting klenting. Dipasieup ku sora goong leutik maningungkung. Atuh barudak harita keneh sarurak ayeuh-ayeuhan baka tingku bunga bakal nempo atraksi maut si Denok. Sok Denok gelis, geura make payung. Cek wakuwu harita teh paparentah ka monyet. Ceg harita monyet nungaran si Denok teh nyokot payung sagede piring. Tuluy harita payung teh dipake niungan huluna bari lulumpatan ka ditu ka dieu. Ari bahdeni nempo wakuwu geus ngamimitian mintonkeun ronggeng monyet teh manehna jadi manas. Tuluy paparentah ka Ki Rayud pikeun nabeuh alat musik. Hayo Ki Rayud, tong eleh geleng euy. Tabeuh alat musik. Tarik coy. Atuh der harita para mitra kadenge sora gendang goong jeung gamelan boga bahdeni oge disada patarik-tarik jeung boga wakuwu. Dua rombongan ronggeng monyet harita teh parahi nabeuh musik bogana sewang-sewangan. Atuh kaayaan di dinya harita teh jadi rame teu puguh dengekeunana. Hayo koboy, geura main silat. Kaluarkeun jurus nyomot sambal kangkung. Monyet bahdeni nungaran si koboy harita tuluy bae hut-het ngamainkeun jurus-jurus maut. Atuh para mitra der harita barudak teh surak mani rame. Hidup koboy, hidup koboy. Wah, hebat euy si koboy bisa silat. Hidup, hidup, hidup. Cek barudak nu narongkon mere sumanget ka monyet bahdeni. Sedang monyet wakuwu anu ngaran si Denok anu harita keur lulumpatan bari mamake payung leutik eueuh anu nempo. Perhatian barudak anu nongton kabeh tumplek ka si koboy monyet jalu bogana bahdeni. Teu sakara-kara ujug-ujug greg harita si koboy teh eureun main silatna. Satuluyna eta monyet teh namprakeun leungeun siga anu jajaluk bari kadenge bahdeni ngomong kieu. Wah, barudak, si koboy nagih sawer. Sok, wur-wur kadinya. Sarebuan atawa gopean oge teu naon. Rengse bahdeni ngomong kitu, barudak teh ideng. Tuluy maranehna ngaralungkeun duit ka si koboy. Aya anu mere 1000 perak, aya oge anu 500 perak. Tuluy duit teh ku bahdeni dicokotan, diasup-asupkeun kana kaleng. Atuh sageprakan oge harita bahdeni geus meunang duit loba. Keur jongjon bahdeni nyokot duit, gorowok teh kadenge sora wakuwu. Hayo Denok, geura pintonkeun atraksi tumpak sapeda. Ngadenge parentah wakuwu kitu. Si Denok teh teuing teu ngartieun, teuing ceulina anu saliwang. Da harita monyet teh kalah nyokot kaleng wadah duit, bari tuluy diasong-asongkeun ka barudak. Atuh barudak teh sarurak bari pating corowok. Weh, dasar monyet bego, dititah tumpak sapeda kalah nyokot wadah duit.
Weh, dasar monyet mata duitan. Aran bedenok, yah, kuing dibere yah. Cek salah saurang budak, bari lung budak teh harita ngalungkeun batu sagede indung suku, kana kaleng wadah duit anu diasong-asongkeun ku eta monyet. Kolontrang, harita kadenge sora batu teh asup kana kaleng. Dasar monyet para mitra, di alungan batu teh bungah we nu aya. Monyet teh katempo ajret-ajretan siga anu kacida ngarasa bungahna. Tuluy batu teh dibikeun ka wakuwu. Ari wakuwu siga anu saruana para mitra. Manehna nampanan batu tuluy diasup. Tuluy disakuan bari teu poho nganuhunkeun. Aduh, nuhun jang. Teu ngendek lila. Kadenge deui Bahdeni ngagorowok. Barudak, ayeuna urang saksenan si Koboy rek main bal. Ayo, Koboy, beraksi. Dereh deui bae harita para mitra, akhir hayu disalaku asisten Bahdeni, nabehan alat musik. Lung Bahdeni teh ngalungkeun bal ka si Koboy. Dasar monyet asak latih jeung cerdas, di alungan bal kudununganna teh langsung bae atraksi main bal. Katempo monyet teh lumpat ka ditu ka dieu, bari najongan bal. Ger atuh harita barudak teh sarurak mere sumanget ka si Koboy. Ya, terus Koboy, giring bola, tajong sing tarik euy. Cek saurang budak nitah si Koboy najong bal. Teuing ku kabeneran atawa memang monyet teh ngarti kana panitah eta budak. Da ujug-ujug monyet anu ngaranna si Koboy teh ngawahan sababaraha lengkah ka tukang. Tuluy sirinting manehna lumpat muru bal sarta habok harita bal teh ditajong satarikna. Sigana monyet jalu anu ngaran si Koboy teh tanagana bisa ngimbangan tenaga budak. Da eta mah barang bal ditajong teh para mitra estu di luar dugaan. Hiuk habok siut harita bal teh kuat kami lepas. Kumaha we lamun najong bal dina penalti. Bal teh harita mi lepas hampir nyerempet hulu barudak anu keur narongton. Kabeneran arahna teh pas pisan harita teh kana beungeut wakuwu anu keur nagog bari ngusapan si Denok monyet bikang ka dedeuna. Sarta pop harita bal teh keuna nanggal pisan kana sungut wakuwu. Waduh! Kadenge wakuwu harita teh ngagoak. Tayohna mah manehna ngarasa nyeri anu lain lumayan. Atuh nempo kajadian kitu, ger harita barudak anu keur narongton teh sarurak mali rame. Malah kadenge aya budak anu moyok wakuwu. Hei, itu bapana si Denok, biwirna jeding. Hei, kasih terbal, hei. Ayo Koboy, sekali deui, kurang tarik, hei. Sedang wakuwu dipoyok itu ku eta budak teh, manehna jadi nafsu. Hei, saha nu nyenterkeun bal kana beungeut dewek? Hayang dipengkoran ku aing sugan cokorna. Cenah harita wakuwu teh kana bal anu bieu nyenter kana beungeutna. Bari lajag-lejeg manehna nempuan beungeut barudak saurang-saurang. Coba, nu mana mangkelukna anu geus nyenter beungeut aing ku bal? Hayo ngaku. Ger harita barudak teh sareuri sarta kadenge aya budak anu ngomong kieu. Bapak Denok, anu nyenterkeun bal teh tuh si Koboy, monyet boga nasi bapak itu. Cek eta budak bari nunjuk si Koboy monyet jalu boga na Bahdeni. Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu teh ngajenghok. Manehna teu percaya lamun anu najong bal teh nyaeta monyet boga Bahdeni. Wakuwu harita teh katempo gigisik, hayang sidik kana tetempoanana. Tuluy manehna melong ka si Koboy. Ari si Koboy dipelong ku wakuwu teh, katempo sungut nangarnyu, tuluy nyangereng. Kwek, kwek, kwek. Atuh kepeg wakuwu teh ngarenyag. Para mitra sadaya, persaingan antara dua ronggeng monyet harita teh memang kawilang ketat. Masing-masing pada hayang menang saweran. Matak teh heran mun harita teh pa alus-alus dinamintonkeun atraksi. Wakuwu nu can menang saweran saperak-perak acan, harita manehna manas. Komo barang nempo Bahdeni geus bebeunangan rada lumayan gede. Kadenge harita wakuwu ngomong tarik siga keur pengumuman. Perhatian ka para pengunjung penggemar si Denok. Hayu ayeuna urang saksenan si Denok monyet jenius bakal mintonkeun keahlian tumpak sapeda.
Ceg waku teh harita kena sapedah leutik anu dijieun tina kayu. Tuluy kadenge manehna paparentah ka si Denok. Hayo Denok, geura pintonkeun keahlian maneh. Tong asa-asa. Ulah sieun ku si Koboy. Manehna mah kajen awakna gede oge, otakna butak. Ngadenge parentah kitu ti Wakuwu, si Denok teh harita langsung nyamperkeun sapedah anu ditunda hareupeun Wakuwu. Ceg si Denok teh kana setir sapedah, ceklak kana sadelna, tuluy suku si Denok teh totoker. Atuh geuleyeung harita sapedah teh katempo maju rarampeolan. Ari pangararampeolan ku sabab Wakuwu nyieun roda sapedah teh jengjot sabeula. Rampeol. Harita sapedah teh rarampeolan, atuh si Denok jadi leungit kasaimbangan. Kudu braga harita. Sapedah teh rubuh para mitra. Nempo si Denok labuh tina sapedah, atuh ger harita barudak anu narongton teh salusurakan pada ngawada. Hei, diajarna di ditu di lapang Denok. Ulah tumpak sapedah di dieu. Ongkoh monyet jenius, tumpak sapedah bege teu becus. Ngadenge budak aya nu ngomong kitu, Wakuwu teh harita manehna ngahuleung. Anu tadina geus kabayang rek meunang saweran teh, harita ipis harepan. Wah, nah si Denoknya biasana mah tumpak sapedah teh sok mulus. Nah atuh ayeuna make ti gubrag sagala. Aya-aya bae. Tuluy harita Wakuwu teh nyamperkeun si Denok anu keur katindihan sepeda. Gancang harita sepeda teh ku manehna dicokot, tuluy si Denok diusapan. Aduh, nah atuh Denok maneh teh belet-belet teuing. Biasana mah sok mulus tumpak sepeda teh. Nah atuh ari ayeuna. Hayo, hanjat. Tuluy si Denok teh dituntun dibawa ka sisi. Teu lila ti harita, gorowok teh Bahdeni ngagorowok. Ya ka para panongton, ka murang kalih sadayana, hayo karumpul deui. Ayeuna si Koboy rek mintonkeun keahlian karaokean. Atuh para mitra ger harita barudak teh surak ayeuh-ayeuhan. Hidup Koboy. Soklah Koboy nyanyi, dewek rek joget euy. Cek salah saurang budak anu huluna pitak. Si horeng para mitra, si Koboy teh lain ukur bisa main bal jeung main silat wungkul. Harita katempo Bahdeni teh nyiapkeun tip kompo. Sarta ceg kana mikrofon tuluy dibikeun ka si Koboy. Tuluy Bahdeni teh nyetel lagu dangdut. Barang musik disetel, tur kadenge aya sora bidua nembang. Katempo harita sungut si Koboy teh renya-renyu nuturkeun lagu. Atuh ger dewe para mitra harita barudak anu narongton teh surak ayeuh-ayeuhan. Wah, hebat si Koboy euy, hebat. Kira-kira lagu karek satengahna. Cetrek harita tip kompo teh ku Bahdeni di pareuman. Atuh si Koboy anu keur nyarenyu nuturkeun lagu teh kontan manehna oge milu eureun. Aduh, barudak, si Koboy nage mopo yeuh. Capieun sigana mah. Sok sawer heula sawer. Kadenge Bahdeni nyebut sawer-sawer, atuh harita lung barudak teh ngalung-ngalungkeun duit, aya anu 500 perak, malah aya anu 1000. Atuh harita duit teh amayata kareupeun si Koboy. Satuluyna Bahdeni rikat mupulan duit, sup diasupkeun kana kaleng wadah duit. Sanggeus kitu mah, trek deui harita tip kompo teh dihirupan. Atuh derdei bae harita teh musik disada. Saperti tadi katempo deui sungut si Koboy teh renya-renyu nuturkeun lagu. Nempo kaayaan kitu, Wakuwu teh beuki manas we para mitra. Wah, tete lah monyet Bahdeni mah asak latih. Bisa nyanyi karaoke sagala. Nah kumaha cara ngalatih nanya. Wah, cilaka ieu. Aing moal bebeunangan pisan poe ayeuna. Atraksi si Koboy dina karaokean harita geus anggeus. Atuh Wakuwu teu miceun kasempetan, tuluy manehna ngomong deui minangka pangumuman. Ya perhatian ka barudak, sok ayeuna geura saksenan ieu. Si Denok rek mintonkeun keahlian tari topeng. Sanggeus kitu lung topeng teh dialungkeun ka si Denok. Barang si Denok dialungan kedok teh lain ditampanan.
Tapi monyet teh kalah ti bubur hanjat siga anu sieun ku eta topeng. Ayo Denok, pake topeng na pake. Atuh si Denok teh para mitra beki sasah, manehna ajrag-ajragan. Bari kadenge kuakoek bangun anu sieun. Atuh nempok itu mah para mitra barudak teh harita sarurak deui moyok waku. Weh, monyet bloon, monyet bodoh. Mana waku baru monyet bisa lari topeng teh mana? Elah, ku kedok bae geus sieun. Geus atuh, waku bae anu atraksina. Ngadenge aya budak anu ngomong kitu. Liek waku teh harita ngaliek. Tuluy manehna teh melong salila-lila ka eta budak. Bari ngocomang jero hatena. Bener oge ieu omongan eta budak teh. Nya sugan, mending aing benu atraksina. Satuluyna para mitra, sanggeus nyaho si Denok teu daekeun atraksi, harita wakuwu asa kaidean ku budak anu bieu ngomong. Sarta ujug-ujug rap harita kedok teh dipake ku manehna. Bari kadenge ngagorowo ka si Arjuna ireng. Ayo ireng, musikna gederkeun euy. Atuh teu talangke para mitra, der harita Arjuna ireng salaku asisten atawa pemain musik, harita teh nabeuhan alat musik. Atuh kadenge brang-breng-brong rame teu pararugu. Bari harita teh katempo waku, kontan manehna atraksi tari topeng bari make kedok monyet. Atuh para mitra ger harita barudak teh surak mani ayeuh-ayeuhan. Hidup wakuwu, hidup wakuwu. Itu para mitra cek barudak teh. Ngadenge barudak nyebutkeun yel-yel hidup wakuwu, atuh wakuwu teh kacida bungahna. Atuh atraksi wakuwu teh harita beki motah. Wakuwu harita teh ngibing tari topeng teu puguh aturan. Sabab musik anu dimainkeun ku asistenna oge, harita teh teu puguh dengekeunana. Sigana wakuwu ngarasa capek, sanggeus sababaraha halila manehna atraksi tari topeng ngaganti atraksi si Denok monyet piaraanana. Atuh satuluyna manehna mere aba-aba ka Arjuna ireng supaya eureun musikna. Atuh reg harita musik teh eureun. Sarta satuluyna wakuwu harita teh nyokot kaleng paranti wadah duit. Ayo saweran. Sawer. Cek wakuwu harita teh bari ngasong-ngasongkeun kaleng wadah duit ka barudak. Nampo wakuwu ngasongkeun kaleng duit, harita gegedug barudak ngaharewos kapada baturna. Karunya sok bere saweran naon bela. Dari duit mah geus bareak lain. Ngadenge kitu atuh harita barudak teh kompak tuluy nyokot naon bae anu sakira aya deukeut maranehna. Saurang budak harita teh aya anu nyokot cangkang rokok nu ngagoler deukeut sukuna. Tuluy cangkang rokok teh dicokot, lung dialungkeun kana kaleng wadah duit wakuwu. Tah wa sawerna lumayan. Cek eta budak teh para mitra, tuluy ditema deui ku budak nu sajena. Yeuh wa ti uing yeuh. Cek eta budak bari lung harita teh ngalungkeun cangkang permen. Satuluyna ditema ku barudak nu sajena ngalungkeun naon bae anu aya di dinya. Wa, ieu ti uing wa. Cek salah saurang budak harita teh bari lumpat muru wakuwu. Lung teh harita manehna ngalungkeun kuntung rokok. Para mitra sadaya, harita kaleng wadah duit wakuwu geus pinuh ku barang naon ku hanteu. Aya cangkang rokok, aya cangkang permen, malah aya kuntung rokok sagala. Atuh para mitra wakuwu teh sedih lain dikieuna. Rek ambek teu bisa manehna teh dangarana oge nu dibere naon bae kudu ditarima. Antuk nabrak manehna diuk leuleus lungse taya tangan pangawasa. Para mitra sadaya, rengse wakuwu ngayakeun atraksi, satuluyna ditema deui ku Bahdeni. Pok harita manehna ngomong minangkana mah pangumuman. Ka barudak sadayana, hatur nuhun, parantos masihan saweran ka si Koboy. Tah ieu mah minangka bonus, si Koboy bakal atraksi anu pamungkas. Nyaeta atraksi main pedang. Atuh para mitra, liuk harita barudak teh ngalalieuk ka lebah Bahdeni. Ger kadenge harita barudak teh sarurak deui ayeuh-ayeuhan. Para mitra sadaya, kaayaan di dinya harita teh rame deui,
ku atraksi si Koboy. Kadenge harita musikna teh leuwih tarik batan tadi. Kaayaan sarupa kitu kadengeun ku si Oding. Si Oding para mitra ya. Karek muncul si Oding ya. Harita manehna kabeneran ngaliwat kalebah dinya, nempo aya riungan barudak anu rame keur sarurak ayeuh-ayeuhan, bari kadenge harita teh sora musik ronggeng monyet. Reg si Oding teh eureun tuluy ngomong jero hate. Ai, geuning aya ronggeng monyet. Nempo ah. Tuluy harita si Oding teh ngadeuketan tempat main ronggeng monyet. Wah, geuning wakuwu jeung Mbah Deni, tiraha maranehna alih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Jelema teh lalar gawe pisan, jeung karunya deui eta monyet digawekeun kitu. Awas, digawean sia ku Oding. Karunya we ka monyetna. Kusiwal harita si Oding teh kana saku calana, tuluy nyokot remote ajaib. Sanggeus kitu, remote ajaib teh diprogram. Sarta satuluyna remote teh cet dipencet, bari ditejokeun ka tempat riungan. Da eta mah para mitra, barang cet remote dipencet, ana reg teh harita si Koboy anu keur atraksi main pedang teh ngadak-ngadak eureun. Mata si Koboy teh culang cileung, rurat reret ka ditu ka dieu siga aya nu diteangan. Barang teu paneutupna nempo ka si Denok, monyet boga wakuwu. Harita si Koboy teh mencrong para mitra. Bari satuluyna nyampeurkeun. Sanggeus deukeut ka si Denok, anak krewak teh harita si Denok ditangkep para mitra. Bari dicium. Sigana lamun cara jelema mah manehna teh jatuh cinta para mitra. Pan ari monyet Bah Deni mah jalu, ari monyet nu wakuwu bikang. Jadi sajodo jiga nama ye. Ku si Oding harita teh dijodokeun make remote ajaib. Katempo harita si Koboy jeung si Denok teh patangkep-tangkep mani papuket para mitra. Dua monyet teh para mitra harita lamun ninggang di jelema mah meureun ngaromong kieu. Denok, tetela nasib urang mah goreng euy. Batur mah hirup di alam bebas, ari urang dikungkung bari jeung digawekeun. Mending lamun parab urang alus mah, ieu mah sapoe-sapoe teh ngan dibere teh cau buruk bae. Ceuk si Koboy harita teh ngajak ngomong ka si Denok. Si Denok harita teh langsung nembalan. Nya Kang, Denok oge sapopoe ku wakuwu teh ngan dilatih we jeung dilatih. Bari jeung parab Denok mah sapopoe teh ukur diberean we cau kulutuk. Ceuk si Denok harita teh nembalan. Ngadenge si Denok ngomong, majar manehna sapopoe teh ukur di parab cau kulutuk. Atuh harita si Koboy teh manehna nafsu. Baku nama karunya ka si Denok, pedah sapopoe di parabna teh ukur cau kulutuk. Atuh harita teh para mitra ceg si Koboy teh kana batu tuluy pelawar dipangpengkeun ka wakuwu. Harita teh nenggal pisan kana congo irungna. Waduh, wah, Bah Deni, kunaon eta monyet si laing bet mangpeng ka dewek? Bari jeung ku batu kana congo irung deui. Aduh. Awas ya Koboy, dialungkeun sia kuai. Para mitra sadaya harita wakuwu teh nafsu. Serinting manehna nyamperkeun si Koboy. Barang rek gerewek newak si Koboy, teu kanyahoan para mitra, harita si Koboy teh gancang luncat, bari ngiwat si Denok dibawa kabur. Atuh para mitra nempo kaayaan gitu. Lain ukur wakuwu malah Bah Deni jeung barudak oge anu araya di dinya, harita teh kaget lain di kieuna, nempo dua monyet jalu jeung bikang, nyaeta si Koboy jeung si Denok harita kabur teuing ka mana. Ari nu boga dosana nyaeta si Oding. Nempo kaayaan kitu teh cikikik manehna seuri. Rasakeun sia Bah Deni wakuwu. Kumatak ngajan ka sato oge ulah kitu-kitu teuing. Karunya sato teh butuh kabebasan. Manehna oge sarua hayang hirup lumrah. Keun antep sina kabur ka leuweung. Sina hirup jeung pada baturna. Ulah dikungkung bari jeung disiksa. Pisan ras-rasana na jelema teh. Tuman lah. Jung ka ditu monyet, kabur. Ceuk si Oding teh para mitra, bari satuluyna manehna init ninggalkeun eta tempat.
Aing Sunda teh sakedap deui bade rengse mana sebluk ka dieu. Aduh. Naon deui atuh? Nepangan deui pemirsa sakecuntang dongeng Sunda. Mohon. Ieu teh rek beres biasa sia sok sindiran. Ayeuna mah ku Mang James lah. Gambar gitu nyambung lah. Ku aing sindiran. Siap lah. Meser katapang ka Cikijing balikna naik ojek si Mamat. Heeh. Wilujeng tepang deui engke enjing. Mugia sadayana sararehat. Atur nuhun. Pinter. Aing poho deui.